Ayeuna ge muludan rajaban marhaba ih batur mah mahal ucap teh serius nangis sholawat teh asa naon asa rindu ka Kanjeng Nabi boro-boro nangis mah ngomongkeun batur sholawat oge sok ku hajinya Pak Haji kamari baru pulang jarah sok dihareupeun raudhah Masya Allah dihareupeun makam Nabi dan nangis sholawat teh beda jeung di urang kan sholawat ieu sholawat katanya mah lamun we Ya Nabi salam alaika datang CS Ya Rasul Assalamualaikum salam belum menit wasukan tesaha alaika Ya Habib di mana mereka datang wehil salam ngangkatan pakaian heula ieu mangun suruh bakal jida alaika geus ngaji sholawat panjang ngaji saya teh muharaman tuh Allah beda setengah di Muharram malai beda Muharram sepenuh berkat ya Nabi salam ci bajuna anyar deui alai kamu nang hutang depositi ya Rasulullah wae ngahutang rek aya dibayar salam tapi cicing mane leungit hiji ka mana alai ka cicing di dua pusalaki ya Habib salam jangan salaki mah ngajual cincin alai ka biasa modal jak mancing sholawat mending kene maneh pokok salaki mah ngajual cincin masak toge goblokna teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepetir jalanan tamakam jalan sempit anu hadir sakieu maser nu ngajawab salam manisa euting daun salam daun tales kakak tingali kusim kuring ibu-ibu ngajawab salam masih kene leles kahadet ka daun talesna udah dicampuran ku kentang si goreng leles teh nu hadir keur mikiran hutang ya masane sudon goreng sangka bisi nu hadir barokah hutang enjing beres acara sing lalunas Aitan nu amina bedas ada loba hutangna alhamdulillah Masya Allah loba hutang alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah panas terus dia sehat dia susu mah bahaya oke bias gaduh dia Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala dzatil muhammadati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannati hakada
Wa qala syair ta'lam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahabbibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur dipayun kersa pemandu waktu penata cara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji sinareng ibu hajjah nu jisim kuring dipihormat Ustaz Wios nuhun masya dilapal panangan akan membahas eta. Wabil khusus orang tua saya, guru saya, kakanda tercinta pangarsa Bapak Ustadz Wiswan beserta keluarga, pegeta kalangkungan kakersana Bapak Haji Supriyadi nuku jisim kuring dipihormat, pegeta kalangkungan kakersana Bapak Haji Ajim, Bapak Haji Mamat, Bapak Haji Endang, apa Endang? Ya Bapak Haji Endang, Bapak Haji Dudung, SPD MPD, Bapak Dr. Andes Wagiman, Bapak Haji Darini, sadayana kasepuhan bini tersebat namina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring mudah-mudahan. Sadayana para kiai sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para tokoh agama, tokoh masyarakat sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal aparatur pamarentah nuku jisim kuring dipihormat karesana Bapak RT, Bapak RW, sinareng Bapak Kuwuna, Bapak Lurahna urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya di RT sampai presiden di nararaga ngahayat daya ngolah kana nagara sing maleunang taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal seluruh alim ulama dan kesepuhan bini sepuh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Bapak Camat Atanapi yang mewakili Muspika Kecamatan Pangandaran, Kepala Desa, Ketua DKM Al-Huda Sadayana, khusus ke para panitia, para pejuang ieu acara, insya Allah mudah-mudahan sing janten ladang amal ibadah bainan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal luar biasa sikapna para panitia, masya Allah. 3 hari ke belakang mulai aya kabar kasim kuring WA. Masya Allah, berarti kamari kene Kang Jamal mak kiai di mana kene cicing karak naik suku sabulah kagak wae. Maksudnya naik kana mobil rek berangkat. Ayo ditanya di mana kene. Maka alhamdulillah saya sampai tadi pagi istirahat di tempat istirahat pangarsa rumahna Bapak Ustadz Rizwan. Alhamdulillah jamaah saya balager orang di Mamasya. Mana ditawisan kiai kalau mau istirahat semalam lagi bahkan terus pun teu masalah 3 poe 4 poe gitu teu masalah. Luar biasa karena tapi sanes ngahargaan tawaran daripada Ustadz Rizwan hampura Pak Ustadz karena dari sini saya langsung jadwal besok ba'da asar saya jadwal di Bogor, malam Sabtu masih di Bogor, Sabtu di Subang. Dari Subang langsung saya berangkat ke Majalengka, itu pun lamun aya nu manggil di Majalengka atau mau mereka ke Majalengka jauh-jauhnya. Mudah-mudahan sekali deh perjuangan para panitia sing dijantenkeun ladang amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal utamina sim kuring ngaturkeun remodohun laksa katika bingahan asa berat tanggung berat juhun berat tarimakeunana ningali nu hadir sakieu sareng alhamdulillah. Gusti sim kuring kataribatin kagendang rasa asa kapentang pana asmara ningali dulur sim kuring nu hadir wengi ayeuna mudah-mudahan nu hadir sing palanjang yuswa sehat walafiat jiwa sinareng raga sing dihasilkeun sareng cita-citana sing dihampura sareng dosana. Ya Rabbal nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing tarambi subur nu usahana sing tarambi makmur inti sadayana hajat orang dia nu diridhoan ku Allah mugia sing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal
supados senyang kolong kana waktu sagamu kana waktu urang puput baik kana puhuna urang alak kana muarana urang udan pamaksa urang tarambe ieu pangaosana insya ngajatan dan simpuring adadan ketutung pusing atil di jajar carita hampura leuwih ti heula jauh di jujuk anggang di teang simpuring di Kabupaten Bogor. Hampura wabil khusus para kasepuhan sadayana sanes maksad baris ngajarkeun wajai kamari muculkeun cai kaluhur teu pisan-pisan simkuring uninga pangandaran seueur santri seueur para kiai simkuring dongkap saja silaturahmi di pamri daya sanes barokah silaturahmi urang sare sing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rezeki amin. Dumasar kanalia hampura bisina dina ngoning cumal sekirang kata kirang basa kirang panaka juga riplaka tuduga buka banyak dumantara kasar basa katur galiha bisi ceramah simpuring lamun pondok mantap nyogok lamun panjang mantap nyogok mau sahur bae cari aku cukup rumah anu kasuhun jembar panghampura dukan tati para dulur sadayana kumaha bade ngahampura apunten we pangan saya geus ngomong sareng para kasepuhan oge nya pangan sahabat usadi oge saya nyarios Bogor mah bahasana ge kasar wios, bahasana Bogor bahasa kasar wios. Ya sesatu jamaah sadaya madein taleus simkuring mah. Mantap heuras kasar bahasana ge. Kebetulan saya bawa keluarga saya termasuk istri saya alhamdulillah istri saya itu bapaknya Bogor, ibunya Banten. Mata kapang Bogor jeung Banten 11 12. Tak bahasana geus we ieu mah nya simkuring mah etang-etang diajar capetan hitung-hitung diajar nangtung mudah-mudahan saseureun sabenereun lamun sakirana aya resep tapi tulung ti Allah lamun lepat eta mutlak kabodohan simkuring insyaallah mudah-mudahan kudongkapna simkuring pendak jeung orang di sadayana jadi tukang lantaran Allah nurunkeun ka dedeurna rahmat barokah pikeun ieu lembur sadayana amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, saya tanya jawab sing ngenceng sareng kompak ya acara alus apa goreng? Ya acara alus apa goreng? Maka lamun ya acara alus insyaallah yang berkorban dan berjuang ya acara bakal menang kebarokahan di Allah. Amin. Allah ngadaukeun Al-Qur'an. Majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artos nawallahu alamil murad mansi saja majaa nu geus kaluarkeun eta si eman bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetepikeun manusia yang mengeluarkan satu kebaikan naon asru amsalihha 10 balasan misal perkara yang dikeluarkan insyaallah yang malam ini bahkan dari kemarin sedekah jeung ieu acara 1000 bakal digantian ku Allah 10.000 amin sedekahna cenah Kang abdi mah 10.000 antosan bakal digantian 100.000 Cenah di masa lakonan ke 100.000 ditungguan bakal digantian 1 juta. Saya sejak pada acara baik kok saya malah nyodakukan 100.000 teu meunang 1 juta Kang. Ganti Allah bukan berupa uang saja. Namun sababna ya antawis manfaat daripada sedekah tanfaul bala bisa jaga kana bala. Boa ibu geus kacatetkeun di Lauhil Mahfuz tanggal sekian bulan sekian poe anu ibu tengah poe katabrak ku motor kudu berobat senilai 1 juta gara-gara sedekah kana penting acara ieu 100.000 terjadi tabrakan terjadi jadi berobat 1 juta lagi. Itulah bentuk pertolongan Allah babalas di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Asal urang wae sing ikhlas sing ridho dina masalah sedekah mah. Geus semua pasti semua bakal balangsak kata Nabi mana koso malu abdin min sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balita bakal nambahan eta janji Kanjeng Nabi. Percayakan Nabi? Percayakah Kanjeng Nabi? Ya buktikan bal yazdad bakal nambah yuk orang diajar etang-etangan jeung rumus etang-etangan Allah. Baik jawab sing jujur ibu sing kenceng 10 kurangi hiji 10 kurangi 2 10 kurangi 3. Nah iya matematika dunia orang matematikana rumusna jeung Allah mana manja abil hasanati falahu asru amsalihha 1 kebaikan dibayar ku Allah 10 maka hitunganna kos kieu 10 kurangi hiji 18 kumaha hitungna 10 eta memang dikurangi hiji 8 modal urang 8 nu hiji dikali 10 diganti ti Allah maka 8 ditambah 10 eusina 18 10 kurangi 2 28 di mana 20 na 2 anu kurang sedekah ke digantian 20 10 dikali 2 20 tambah modal urang 8 jadi 20 dalam 10 kurangi 3 7 baraha 30 7 pintu 7 pintu mah 10 kurangi 4
40 genep. Waduh serius mulai ke ceramah ini kayak kumang hitung nah itu 40 genepnya. 10 kurangi 5 50. Mantap Ustaz geus genah kieu. 10 kurangi genep 64. 10 kurangi 7 10 kurangi 8 10 kurangi 9 10 kurangi 10 100. Begitulah rumus matematika jeung Allah. Asa urang ikhlas ridho karena Gusti Allah. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, tahun baru Islam identik dengan sejarah riwayat tentang apa? Hijrahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sekarang sudah melek urang niatan we min sya'airillah, ieu daripada syiar agama Allah. Lamun lain urang Islam yang merasa bangga dan bahagia ngahirup-hirup karena tahun baru narik saran ngahirup-hirup betul. Bapak jemaah urang ka era pipiluan jeung tahun baru Masehi. Bulan Desember tanggal 31 malam tanggal 1 Januari terkadang sok aya nongkoh KTP Islam tapi pipiluan ngarame-ramekeun betul. Kadang-kadang ustad meuli petasan dan tahun baru. Aki-aki meuli trompet. Masya Allah, tanggal Desember tanggal 31 akhir Desember jam 11 lewat 59 menit. 59 menit tinggal 50 detik, tinggal sisa 10 detik. Wow, kabeh ngaritung. Ini ngitung 10 9 8 7 6 4. Cekakin Aisyah 5 na eueuh, 5 na batuk kitu. 3 2 1. Wah. Kabeh paroho ka Allah. Ini niup trompet. Tote. Selamat tahun baru, kaki di atas. Jungkol kabeh di lemah. Ajub. Wah, akhirnya kabeh penting eta mah. Panglobana di mana? Di Murai, di puncak di ditu. Wah, di Bogor, Masya Allah. Lalai ke Allah. Ada orang dia sakirana kan saya mah orang Indonesia Ustaz kumpul mau ge pan orang pakai kalender Masehi. Teu masalah. Urang mah ulah kasabu ka orang-orang Yahudi Nasrani ngayakeunana sabalikna batur maksiat kita mengadakan ketaatan ke Allah. Zikrullah, zikir ke Allah, eling ke Allah insya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah mungkin Allah berikan adab terhadap satu kaum kalau mereka masih mau beristighfar. Kurang kumaha kamari orang dilanda bencana anu teu kadeuleuk kumata naon beunang ku COVID-19 seluruh dunia betul. 2 tahun ka Ustaz Ridwan saya nu manggil. Saha nu manggil dibatakeun. Geus pede teh nya. Pokona asal telepon di panitia, Ustaz punten, tak geus teu hate tah. Lamun simidan ku punten geus teu hate. Lamun manawi Ustaz tah genah tah. Manawi pas nanyakeun manawi tanggal sakieu kosong Ustaz catet ku saya. Tinggal kana sami wajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, mohon maaf di kami ternyata PSBB enggak boleh ada perkumpulan. Jadi acara Sya'banan menyambut Ramadan itu dibatalkan. Oke, dihapus. Sebentar pada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abi di Ciamis kawangi Ustaz. Tuh, naon Kang Damang, puguh gaya awak madamang terus kumaha? Hapunten. Ustaz. Kunaon? Diambil lockdown PSBB kemenang aya nu ngariung berkerumun Pak Ustaz. Acara menyambut Ramadan batal heula. Hapus lagi. Ini tukang hapusan kieu jadi. Nelpon di Ustaz. Kunaon deui? Sehingga nama nuzulul Quran oke urang teh batal heula Ustaz. Cenah naon da kalender ge si dulu ku ati kitu rek. Tuh 2 tahun orang dilanda bencana COVID-19 corona ngaranna. Maka orang kita nutupkan aturan ada yang 3M kita ikuti. Ternyata lamun dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Jangan nyeman ke orang. Dirasa-rasa Masya Allah. Koreng 3M memang sudah kita lupakan di zaman sekarang, betul? Nah, cara 3M hiji kudu menjaga jarak. Maka saya mah ceramah di mana-mana selalu jaga jarak. Kan pernah ceramah di Natongong ini. Nu kadua kudu daek memakai masker. Kamari mah riweuh Pak Ustaz ya tahu. Kemarin mangka ceramah pamajikan sama geroan. Abi mau kemana? Mau ceramah. Antosan sekedap kunaon. Kunaon siapkeun maskerna heula. Wah, mau naon aman wae polisi. Lain gara-gara polisi masker teh. Peraturan pakai. Ya udah kayak meuli di jalan. Ulah di jalan belum tentu steril dan bersih. Dia akan aku buatkan khusus masker untuk dirimu. Bareng utangnya dipotong 2. Karena vlog tadi tetap
Perurang yang ceramah yang balik ya sama urusan itu. Lekat itu perlu daik mencuci tangan. Beres tadi cuci tangan. Ternyata lamun di Jepang pertama menjaga jarak. Masya Allah si koreng kurang perlu daik jaga jarak dengan perkara mengundang murkana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo batin mengundang itu murka Allah teh. Maka saya punya saudara Pak Ustadz, saudara saya mah jadi artis dan saya itu dulunya menjadi artis karena teh Haji Roma Irama. Sanu tahu kamanya. Tadi dulu abdi dulu urusan ini. Jadi main bukan ini, abdi bukan ini. Jadi sarwa lah dulu urusan ini gitu kan. Saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Pak Haji, ada apa? Kenapa Indonesia banyak bencana Bang Haji? Mana ngalaku saya tanya. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Rabatnya jelema pohok kagusi. Kenapa lagi Bang Haji? Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berpuasa. Berarti jelema hayang nafsu jadi penguasa, betul? Mengalahkan segala cara apapun dilakukan untuk menjadi wakil rakyat. Mendekatan melarat-larat, hayang jadi hayang jadi wakil rakyat. Didekatan melarat-larat, betul? Masya Allah, jangan dikadiakan itu reknya kawong cirik, jadi malah jadi wong licik, betul? Maka iya ciri ini bakal datang azab di Allah kalau orang yang tak berilmu, pukul jelema teu bisa mimpin ulah waka mimpin ka rakyatna, mimpin kana dirinya teu bisa. Coba-coba jadi pemimpin, tungguan bakal aya kancuran datang ka urang serna ujung. Di zaman sekarang banyak orang Islam yang tak sembahyang. Lain saukur pamimpin hayang jalma jadi pamimpin wae. Ternyata urang oge sok ngaku Islam tapi tara daek sok. Da pernah sholawatan, mengharamkan muharraman, berjamaah sholat mangan duaan. Lamun geus minjam duit, ieu kudu karya dia dilakuin. Teruskeun ulah. Kasih rumah atau kang kiri di minjem nasa juta, bayar 2 juta, bayarnya dicicil 2 tahunan, majarkeun mah ngomong nanulungan, padahal mah nyiksa. Bang keliling dan kenir, bang emok nyiksa, minjam 1 juta, cair 800, mayar 1.200.000, talat mayar jadi bunga deh baik. Lu kitu nulungan apa nyiksa? Kunaon katuh nyiksa, maneh daek wae ngariung jeung Bang Emok. Gampang jeung Bang Emok teh aya kitu aya. Sumpah nasabah. Kami berjanji. Pas udah kamu dari mana di sini? Bayar hutang tepat waktu. Akan hadir setiap minggu. Bila temanku tidak bayar, nanti aku bunuh. Para saya gara-gara Bang Emok kita ini. Nah udah, ya ayyuhan ladzina amanu la ta'kulur riba. Wassallallahu a'lam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Jangan coba-coba kalian memakan perkara riba. Ulah adakan riba itu haram becet. Atau kiai yang butuh modal bisa nginjeumna kata tangga. Kadulur nginjeumna. Emo. Hah? Jadi bere. Da eta bareng nu dibere mana sih hati beunah. Yang terluka itu biasanya yang menolong zaman ayeuna namanya. Alipun nginjeum darah tinggi, bagian mah ditabih lemah jantung. Nginjeum pos pengemis ditali pos pengemah. Tapi mending lobang ada orang di selobar rezeki amin. Ya Rabbal alamin. Jamaah muyakeun Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jamaah sarayana yuk. Momentum Muharram dia jadikan kita untuk bersama-sama ngajam niat dina hati supaya bisa ningkatkan iman takwa ke Allah Subhanahu. Maka makna daripada lupa ngecek lupa mah hijrah itu kadar-kadar pindah.
Jadi kalau ada perpindahan itu bisa disebut hijrah. Maka ningali dia jamaah sadayana. Dia dina judulna. Kita bangun pribadi yang mujahid, mujtahid dan mujaddid. Mujaddid itu bisa ngarubah sikap. Maka hijrah kabagi dua. Yang pertama hijrah bangsa Makani. Hijrah bangsa Makani itu dicontohkan oleh para nabi Allah. Dan cuma ayat hijrah anu can tepat geus dilakukeun. Mana hijrah Nabiullah Yunus alaihi kacatur kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Wa Allah dipewarang syiar agamana Allah. Wa Allah dipewarang nganaon ngadawahan kaum-kaumna supados naon bertauhid ngimankeun dirina ka Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah selain Allah Subhanahu. Nah, eta jamaah sadayana nasihatna ditolak, nasihatna dicerca, akhirnya cek Allah, Yunus, bejakeun ka kaum anjeun. Lamun mereka tidak menyembah Allah, maka Allah bakal kirimkeun siksaan jeung adab ka eta kaum. Apa jawaban kaumna? Yunus, bejakeun ka panganan maneh, datangkeun siksaan panghebatna ka kami. Kami tidak pernah ninggalkeun persembahan kami selama ieu. Nembah ka mana? Nyembah kana berhala jamaah sadayana. Maka Nabiullah Yunus alaihissalam punya sifat aradul basyariah. Haja Nabi jeung Rasul bukan sifat kemanusiaan. Kesabar Nabiullah Yunus nyebutna heuk hayang nantang-nantang teh marasakeun Allah bakal mere sisan, Allah bakal ninggalkeun aranjeun kabeh. Nabiullah Yunus ninggalkeun umatna pada can aya parentah ti Allah Subhanahu. Belum ada perintah dari Allah untuk Nabi Yunus meninggalkan umatna, ternyata malah ditinggalkeun kaumna Nabi Yunus alaihissalam. Untuk waktu geus tangtu ninggang mangsa nu sampurna ieu kaum Nabi Yunus alaihissalam ternyata betul didatangkeun siksaan ku Allah. Tapi alhamdulillah dina Al-Qur'an dicarioskeun ternyata kaum Nabi Yunus ketika diberi siksaan ingat ka Allah taubatan nasuha. Alhamdulillah. Maka tingali ciri dalam takwa itu bukan orang yang enggak pernah berbuat dosa, tapi mana walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Maknana wallahu a'lam bil murad. Jadi orang-orang yang dimana idza fa'alu fahisyah, dimana orang-orang itu orang tersebut nyieun karusakan, nyieun dosa, nyieun kekejian, ngarusak auzolamu angkusahum dolim karena dirina kumaksiat ka Allah zakarullah, mereka eling ka Allah, mentahamura ka Allah, satungtung ruh can air nanti ujung tikorok can esokina tikorok, maka ampunan Allah bakal tiba ka urang sadayana. Alhamdulillah. Maka dulu jamaah saya ternyata Nabi Yunus dapaleun kaumna teh naon taubat ka Allah, datang cobaan ka Nabi Yunus, ternyata di tengah lautan Nabi Yunus di atas kapal laut beserta penumpang yang lain, Allah diberi gelombang yang sangat luar biasa sehingga nah pada ngumumkeun, hei para penumpang, sigana urang ngadepi badai yang begitu besar. Ieu beban kapal cai lamun teu dikurangan urang bakal tilelep sadayana. Jawab sing kenceng, mending tilelep apa mending henteu? Kalau mendem maka ia kudu dihampangan. Oke siap. Nyerok pada tukang ayah, pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Tuh jamaah saya akhirnya dialung-alungkeun kah perbekalan sadayana. Dialung-alungkeun. Tetap dia kapal berat kapal cai. Maka cekna kodana kurang kene. Apakah orang rek maut babarengan apa kumaha? Ieu aya jalan keluar. Ulah maut sadayana. Mending salah sawios urang kudu maut demi dulurna. Daripada maut kabeh mending korbankeun salah sahiji. Ngurangan kana pasadatan teu jadi masalah. Satuju. Namun jamaah sadayana saha jalma nu hirup jalan dunya daek ditunjuk maut ayeuna keneh. Sugan aya di dieu jamaah. Teu maut nya isukan. Mah ulang atuh. Maneh we ulang. Karena bapak punten Pak Ustadznya ulah wa kajamilu buncir leuit loba duit tur peta di dunya bro dipantau bro di jurung tengah imam gedong sigro hade dangor resep nyambung gigi garasi mesri tukang kolam renang dalah jalma nu hirupna dia ke walakap layan eta sampai kicak semplak leutakkeun kusatar pokornya sok balang sakrosa ari maot mah engke heula maot mah engke anu senang susah kita mau bungeun. Maka di dia bertanya-tanya kudu kumaha ieu. Maka ieu tah ningali jamaah sadayana. Jadi ge aya luar biasa. Kudu jadi naon jamaah mustahid bisa menentukan sikap. Tuh, lamun perkara ieu eueuh dina Quran, eueuh dina hadis, bahkan para ulama ge pun eueuh
jawab dengan sikap orang yang memang kita pengetahuan etak mantak ngurangi kama pasadatan jeung bakal ngadatangkeun kamanfaatan. Akhirnya Nabi Yunus ngomong, ieu hukumna di dieu mah lamun ditunjuk si ieu moal teu balik nyebutkeun pilih kasih sana mau tela RT ngamuk RT kumaha wae tuh camat ngamuk camat oge atuh geus ustad ieu lah ustad mah maneh heula we ti heula maneh ieu lah ustad panahe nyolakeun mun ustad mah kan nyolakeun oh bener kitu mah. Makanya ieu tah Nabi Yunus ngandak ijtihad sorangan kieu we ayeuna mah. Urang pasrahkeun hirup urang ka Allah, minta petunjuk ka Allah, cuma aya syariat carana. Setiap penumpang ngaran urang catet dina hiji kertas. Mimin titin tati putih rodiah masna aya di dieu kabeh. Si aya si Ebah datang dina aya tah. Aya Sincum aya. Aya. Cedede aya. Ya. Seodah. Ya. Raya we ka jeung kabeh bermaksud nama Nabiullah Yunus alaihis. Ieu kertas para panumpang setuju teh sadayana lamun ieu kertas urang asupkeun kana hiji wadah penta kalau Gusti tunjukkeun ka abdi saha nu kudu maot pangheulana lewat jalan kertas ieu satuju dikocok kertas dikaluarkeun tah di dieu asal bulan aya arisan. Ieu Nabi Yunus nu ngayakeun baheula ijtihad Nabi Yunus ieu arisan teh. Maka barang dikocok mengocok Nabi Yunus dibuka Yunus, wow aku sendiri ini dibaca Yunus haloy. Saya tanya ibu dia mau nusuk arisan hayang keluar tuh mau dikocok hayang keluar tuh ibu pak bumbu ya Allah mudah-mudahan keluar abdi Gusti pula kocok keluar Yunus anu ningali Yunus aya sulah eta nama Nabi sulah ada kurang jamaah asup geuning ieu mah tadi hajar ya syukur kocok asup tadi kocok lagi siap maut nanya kayak gitu kan siap maut tuh kocok lagi set keluar bukan Yunus deui cek Nabi Yunus wah tuh saya kajian mulai tetap di situ mulai wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn atau sawallahu a'lam bil murad. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan, aya beurang, aya peuting, aya luhur, aya handap, aya cah, aya beut. Disitulah mulai ayana pro dan kontra. Aya nu pro kana virus, aya nu kontra. Cek nu pro ulah eta teh nabina Allah Yunus teh asupkeun deui we nu sejen cek nu pro Pak Kiai. Tapi ada yang enggak pro juga Pak Kiai, mencawas ku pangeun barang hiji terus saya ulah miluan eta tadi asupkeun main nyieun main ngalarang aya kitu mah pasti aya teh kitu aya ayeuna ge muludan rajaban marhaban ih batur mah mahal ucap teh serius nangis shalawat teh asa naon asa rindu ka Kanjeng Nabi boro-boro nangis mah ngomongkeun batur shalawat oge sok ku hajinya Pak Haji kamari baru pulang jarah sok diharapkan raudho, Masya Allah, diharapkan makam Nabi dan nangis sholawat beda jadi urang kan sholawat iya sholawat katanya malawun we ya Nabi salam alaika datang CS ya Rasul assalamualaikum salam belum menirwa suka tesaha alaika ya Habib di mana mereka datang wehil salam ngangkatan pakaian heula ieu mangunnya suruh bakal jida alaika geus ngaji sholawat panjang ngaji saya teh muharaman tuh Allah beda saya teh ngaji jeung muharam alaika beda muharam sok berkat ya Nabi salam cie baju anyar deui alaika meunang hutang depositi ya Rasulullah wae ngahutang teh kaisa dibayar salam tapi cincin mana leungit hiji ka mana alaika cincin di dua ku salaki ya Habib salam jangan salaki mah ngajual cincin alaika biasa modal jam mancing sholawat mending kene maneh pokok salaki mah ngajual cincin masa toge goblokna teh oh aya kitu aya
batur sholawat mah hadirkeun Nabi dina hate nangis kudanya mah lain ngecawes ngomongkeun batur ya Nabi salam dari itu mah datang alai kamana tuh para datang ya Rasul mana tuh para datang ya san mana itu alai kalau aku sumut ka tempoan ya Habib itu ini mau melotot ka dieu salam alai kaulah daek ngaji deukeut manehna salawat main nama sok nokat berkat tilu kadang-kadang berkat batu dicolong rumahna kabis itu aku buka ini nanti saya minta lain nah mulai ke ayat nukun pro jeung kontra maka ceng Nabi Yunus geus aya nama kieu wae ulah jadi pasirikan ridho lamun diasupkeun sakali deui lamun sakirana kaluar kaula mau minta repot-repot dulu dialupkeun kaula bakal ngajol karena kalian semua setuju diasupkeun Nabi Yunus karena sakali dikocok dikawatkeun ternyata keluar memang Yunus kembali dan memang eta nu diincar ku Allah. Maka di dia jamaah sadayana cek Nabi Yunus sok aya nama geus insyaallah sigana kaula ngajol geus beres ieu mah urusan memang ieu mah bobodan jang kaula. Maka Allah niwaran ka makhluk ngaran nun disebut teh kurang makhluk paus makhluk pangkudina dina antara laut eta makna nun. Maka jamaah sadayana tingali cek Allah kalau paus eta kalau nun eta nyebutkeun kumaha jamaah sadayana heg dahar ku anjeun Yunus tanpa mulukai tubuhna eta parentah Allah tanpa ngarusak awakna ditelet Nabi Yunus di jero laut paus emut kana purwa daksina purwa witan daksina wakasan ingat yen Nabi Yunus itu seorang nabi dan rasul ulah waka jamaah sadayana seorang nabi dan rasul ngaranna sifatna manusia hidup di alam dunia yang ingin berjuang pasti butuh mengeluarkan yang namanya pengorbanan betul. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Maka emot Nabi Yunus minta hampura ke Allah Subhanahu. Ya hijrah makan ini hijrah bangsa tempat tapi can tepat. Jadi can aya parentah jeung abdi Allah benten deui sareng hijrah baginda Nabi Muhammad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artosna wallahu alam bil murad sesungguhnya jalmi nu ariman walladzina hajaru dan orang-orang yang mau berhijrah wajahadu dan mau berjihad berjuang fi sabilillah di jalan Allah ulaika ari itu nu kabeh mana nu kabeh teh amanu hajaru jahadu yarjuna rahmatallah merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta hijrah bangsa makani dan kita pun pasti bakal ngalaman orang hijrah bangsa makani. Di mana Kang saya mah betah di Pangandaran mau pindah bener saya bikin pamajikan betah loba aya laut ini mah di Bogor mah teu aya laut ombak masya Allah serem tadi tek mani isieun Garap yang waktu juga melototan harus di Bogor balik dewe. Masya Allah luar biasa. Kaca Nabi mah betah di Pangandaran mau pindah-pindah, mohon mangga teh teuing sae dulu jamaah sadaya. Tapi kapindah eta bakal jadi ka urang. Urang bakal hijrah makani. Di mana Kang? Kakumpul urang hijrah. Di mana? Di alam akhirat ku Allah disimpen dipindahkeun ka alam butun, alam rahim. Di alam rahim dipindahkeun deui ku Allah ka mana? Ka alam dunia. Di alam dunia dulu jamaah sadayana urang bakal dihijrahkeun ka alam kubur, ka alam di alam barzah urang bakal panggil jeung ngaranna yaumul ba'ats di mana waktuna urang dibangkitkeun di dinya urang bakal panggil jeung yaumul mahsyar di mana urang dikumpulkeun di dinya urang bakal kabeh jeung yaumil mizan di mana urang waktuna ditimbang tuh jamaah sampai akhirna ka surga perjalanan masih panjang naon bakal paling cakep paling tepat yang urang ngahadepan eta sadayana wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kartosna wallahu a'lam bimurad dan berbekalah kalian sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mudah-mudahan orang dieu ku ayeuna peringatan atau acara penting ayeuna tahun baru Islam sing ngajadikeun cupang lantaran bisa ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum datang hijrah urang nu makani di mana urang hijrah di alam dunia ke alam barzakh. Mualami kang urang di dunia teh betul.
Muamalah di dunia Rasul 63 tahun. Umatna pasti mau jauh di Rasulna. Kebanyakan umat paling di angka 60 ke 70. Maka bisi nu hadir aya nu umurna 68 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui. Benernya sapoe deui teh kana 70 tapi aya daunna panjang mah aya ratusan oge kan jarang naon teu kudu sieun maot mah tapi urang persiapkan datang maut kurang geus cepat bekelna insya Allah. Tapi maut pasti datang ke orang sadaya betul. Margi di dunia urang umbara sadayana bakal mulang ka alam baka naunu kudu dibawa naunu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman jeung takwa astagfirullah rabbana ya astagfirullah minal ya Samboja geus ditancepkeun patunisan lebak sirajang tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun astagfirullah rabbana astagfirullah minal di mana waktosna nuju syakarat abdi sieun hese ngucapkeun syahadat rumasim abdi seueur pisan maksiat najan jejeritan hayang kenging rahmat margi to suratan tutup lawang taubat astagfirullah rabbana minal khotoya. Mudah-mudahan urang sadayana nalika mulih ka jati mulang ka asal mautna husnul khotimah amin ya robbal. Yang kedua hijrah itu hijrah bangsa maknawi. Maka tinggali jamaah sadayana kita bangun pribadi yang mujahid, jiwa pejuang dina diri urang. Jihad bisa dengan segala kemampuan. Aya nu mampu jihad ku harta, kalawarkeun harta di jalan Allah itu pun jihad. Insya Pak Ustaz saya mah siap disukange pokokna mari perang, perang jeung saha? Ayeuna mah jihad ulah wakaku nyawa sok buktikeun boga harta pake di jalan Allah insya
Lain cenah abdi mah Allah ya Robbana teu boga harta banda tapi abdi hayang berjihad hayang berjuang kudu kumaha jihadkeun tanaga rek aya acara lainnya rumput di dapur panitia leader imah ditulakkan burung salam kue minggu jam 8 Assalamualaikum rumput di dapur Assalamualaikum mang jamaah jeung panitia saja Assalamualaikum budak waalaikumsalam cici kana macet mama kenal cici ada ya kesal beneran panitia dan nyaho saudara mah aya di luar rumah Assalamualaikum jadi kesal dah jeung hareupeun imah teu mangkat-mangkat nyorowok di dapur jelema reueuh eta saha nih barang ieu mah juri parah bapakna jangan aya panitia tuh orang haraman kali gitu kumaha apa mana cicing hareupeun imah lamun nanyakeun bapak eueuh bapak rek ka mana nyumput di dapur udah dihareupeun lawang pagar dipantau panitia lewat Assalamualaikum waalaikumsalam bapak aya jang cek bapak ge eueuh cek saha cek bapak kira ngomong dia di sana ngomong nabi gitu bapak mana itu mah nyumput di dapur wong gitu mah itu mah tuman dan cenah kang abdi mah rumah sahirup teh lieu teu waragam kana teh sampai kita sebelah gedepakeun pusatkan pokoknya sebelah sakrosa tapi abdi hayang berjuang kudu kumaha juangkeun tanaga urang gagah keneh pesi urang sok miluan hider jeung panitia datang kana acara bantuan beresan tenda datang kana acara bantuan beres jeung panitia kiai kang punten saya mah teu boga harta banda ieu teh salaki teh ketua usaha dan insyaallah dina waktuna acara Muharram tahun baru Islam saya siap berjuang dengan tenaga Allahumma ya kumbah ku abdi dikumbah aya satu pedun ku abdi disambungkeun Kang teuing malah salam ku abdi diberesan dijual isukan lumayan beres acara tukang salon bangkrut urusanna teh cenah Kang abdi mah rumah sanggeus kolot harta teu boga tanaga oge teu aya kudu kumaha yang berjihad di jalan Allah teh jihadkeun pikiran urang kita kan sudah merasa sudah tua maka di boga pengalaman bikin ka anak-anak muda ajarkeun kasep subhanul yaum rijalul ghad pemuda di zaman sekarang ada gambaran pemimpin di masa yang akan datang lamun lain maneh neruskeun perjuangan abah sahade sok didukung abah lamun acara hayang mantap hayang sukses kieu carana kitu carana tah orang tua harus seperti itu bijak budak orang teh berjuang sok tahu malah cari waing mah lah gitu awas hati-hatinya hati-hati lah gitu berjuang dengan pikiran lain cenah Ustaz abdi mah geus eueuh pikiran aduh geus rumah sakit itu berarti gering penyakit gelo gitu teu boga pikiran betul tuh jadi pejuang insya Allah maka hijrah maknawi itu bisa mengambil sikap hijrahkeun pindahkeun robahkeun kalakuan urang tina kagorengan kana kaalus dan bi ilal maghfirah beres dia acara tadina sok loba nyieun dosa sing loba taubat supaya meunang hampura ti Gusti minal jahli ilal ilmi tadina tara daek ngaji supaya cerdas sing daek ngaji minal bukhri tina korek kana bager maka saya luar biasa alhamdulillah malah pangarsa abah usaha oge kami nelpon dari teh cenah Kang sakirana bada asar bisa ngiringan mah cenah hayu Kang urang saserangan ngantar resan jadi kita harus bagi-bagi waktu ketika jamaah sadayananya simpuring tugasna berenang ceramah berasal mun tadi bahaya anak tuh bisa ka laut jauh parinya tuh ka laut mah kitunya atunya gangah jaja ka Pangandaran maribu beak di jalan hari ini makan sekalian ngaji jadi alhamdulillah insyaallah balik oke pasti menang amal ibadah pokoknya pikiran no jauh-jauh ke Pangandaran yang amplop di Bogor ge aya 1000 kilo amplop biasa di mata di amplop itu penting mah doana supaya hirup barok daripada cicing di imah mending ceramah di imah mah sakola bakeun ulang-ulang hutang badua ini Masya Allah aya acara santunan anak yatim luar biasa apa kata Nabi ana waqafil yatim hakada atau hadis sanes ana waqafil yatim kahataini fil jannah tu jamaah saya beserta orang yang menyayangi menyantuni anak yatim seperti dua jari fil jannati di jero
Jadi jelema anu deudeuh nyaahan welasan kasihan ka anak-anak yatim tong keun tong geumpeur ngajan urang loba dosa mudah-mudahan urang dihampura ku Allah dapat ka surga bi fadlillah kalawan kurnia Allah di surgana bakal babarengan jeung Kanjeng Nabi Muhammad hayang babarengan jeung Nabi ek ngandalkeun naon abi mah yang babarengan jeung Nabi teh ngandalkeun salat nu mana kadang-kadang salat Isya geuning nungguan adzan tapi nungguan iklan betul Betong adan Isya Allahu Akbar cak anakna mama kos adan nya kedap kosan iklan datang ka iklan berbagi tugas nah jagain TV ya mama mau sholat kalau misalnya sudah selesai teriak yang kencang Allahu Akbar eta ku sieun-sieun amat katinggalan sinetron bener sholat Allahu Akbar pas iklan Bismillahirrahmanirrahim ai pantok kamar dibukakeun Alhamdulillahirabbil alamin udah mama can mulai nya katingali Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim mama ikan kene siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin geus rakaat kadua ya Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad mama tos mulai Allahu Akbar sami Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sami Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sami Allah iya assalamualaikum syuuh majoli kana pipi ngandalkeun salat tong kitu hayang kasur jauh urang mah ngandalkeun salat tong kitu hayang ka surga mah maka ka surga mah bi rahmatillah bi fadillah kalawan rahmat Allah kadede Allah karunia ti Gusti ngan ieu diantawis jalan permudahna supaya disuga panggil jeung Nabi naon dekati cintai anak yatim insyaallah kacatur kapungkur kacaritakeun baheula dulur jamaah ini cintanya Nabi sama anak yatim ieu riwayat dicarioskeun ku sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di zaman Nabi jamaah sadayana aya hiji anak yatim hirupna sangsara tunggal rieu keueuh ragap teh kesempek kecak sempak keuretakeun ku satang pokona sobalang saprosa boga ni mage leutik muka kenawang kantor lagi cekrek malala teman beda kami hubung harmanya praktik goblok na dapur na korek dengan goblok korek hirup arana we kurang ya anak yatim ieu si Ahmadnya aya ngaran Ahmad aya teuing sama dengan saya juga Ahmad Sutiawan tuh jamaah sadayana tuh nya ieu hebat Rasul cinta kana teh ieu si Ahmadul jamaah sadayana sapopoe hirupna sangsara bari jeung tunggala ieu derita anak yatim jamaah sadayana saya mau kalau menceritakan anak yatim sok teu tahan kenapa karena saya juga tahun 2009 ditinggalkan wafat oleh bapak saya keur saya masantren kene maka tadi kita ngobrol jeung Ustaz Rizwan oge sabaraha tahun Ustaz usiana saya baru 32 tahun kelahiran tahun 9 hiji lain cenah dina foto mah sudah gede atau mana foto atau juga gede ge ini foto baheula foto ke 2018 kan corona gara-gara corona kurang 7 kilo kemarin pokoknya Masya Allah tuh jamaah sadayana makanya saya mengalami ngerasakan waktu saya ditinggal sama bapak saya punya adik kecil saya cuma 2 bersaudara satu kahiji saya nuka 2 pun adik waktu ditinggalkan umur 5 tahun Pak Ustaz luar biasa lamun Muharram teh sami di Bogor ke kos orang dia sok kayakeun acara santunan disebut lagi malah lebaran anak yatim kata lain daripada 10 Muharram itu lebaran anak yatim nyandakna tina mana urang tafaul urang nuturkeun akhlak mana jamaah saya yang dicontohkan oleh Allah jamaah saya mana Allah eta di tanggal 10 malam 10 Muharram selalu merek pitulung ka para nabina Allah lamun dibuka pesek lami Nabi Ibrahim dibelem tetelakeun teu karasaeun eta seuneu jadi tiis kana awak Nabi Ibrahim itu kata riwayat yang sahih tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam di budak-budak Firaun dibelahkeun kana lautan eta jamaah tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub cocakna teu damang gara-gara nyeuceurikan putrana Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat panjawat damang cocakna di tanggal 10
Nabi Yusuf alaihissalam dituduh difitnah di penjara gara-gara dituduh memperkosa isi daripada raja jamaah sadayana. Ternyata eta masa ukur fitnah dilaluarkeun di penjara tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Allah Adam ratusan tahun sujud ke Allah, minta hampura ke Allah. Saur-saur riwayat dicarioskeun turunna ayat Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana. Doana Nabi Adam ke Allah, taubatna Nabi Adam ke Allah. Eta tanggal 10 Muharram. Masya Allah, maka urang jama-jama hayang jadi hamba Allah. Urang tuturkeun dengan cara apa? Ngabungakeun di antawisna ngampardekakeun anak yatim dina dangatena. Bungakeun peupeujeuh teu unggal poe atuh sakaun sakan. Syukur-syukur jamaah sadayana urang teh punya visi dalam hidup urang teh. Dina makan we ulah wakaling dina hirup dina makan we. Urang teh kudu bisa pan makan ge aya 5 macam. Hiji makan apa? Nuka 2 makan siapa? Dengan siapa? Nuka 3 makan atau tidak ya? Nuka 4 makan di mana ya? Nuka 5 jamaah sadayana makan apa ya? Nuka hiji makan apa? Ya jamaah sadayana orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mikiran jamaah sadayana makan apa di teh ya jamaah anu teu boga punten jamaah anu teu boga makan naon ga ayeuna Gusti nu agung. Itu terboga ya, uyuhan we, isuk ngabubur, sorengan, nganggur. Ayo dimakan dengan siapa? Iya bagus tah. Cenah makan dengan keluarga biasa. Kema hadirkeun dina makan urang teh anak yatim. Teu kudu sadayana, saurang we. Teu kudu unggal dinten, saminggu sakali we. Da dina unggal dintenna ge punten, da pasangan urang teh pasti nyesa tuh. Ibu nyang pasti nyesa sabenerna mah. Betul? Daripada kahayang. Benar kan? Akhirnya sini makan sama bapak. Tuh ajakan anak yatim dahan. Mana dia jamaah makan di mana ya? Tadi mah jamaah boga. Di mananya makan? Sugan makan di Jerman, micin di Amerika, itu masalah. Makan di mana? Tanya makan atau tidak ya? Tadi jamaah sangsara banget. Iya terakhir makan siapa? Orang-orang yang tak bertanggung jawab. Pikiran tuh, dina bansos dicokot. Betul tuh. 1000 batu mah beunang ku corona. Ayo he bansos ki dibikeun ka dulurna we teh eta. Tak ieu bahaya ieu. Makan siapapun dan jamaah, tapi insyaallah orang lima bala bersadayana amin. Ya rabbal alamin. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang lanjutkeun deui sakedik riwayatna jamaah. Ya si Ahmad dulur jamaah sadayana janten yatim bahkan yatim piatu dulur jamaah sadayana. Cuma dicarioskeun dina riwayat nama sama yatim piatu teh karena naon ditinggalkeun keneh ku indungna. Hirup saurama indungna mah can jadi piatu, tapi indungna tidak bertanggung jawab ditelantarkeun sorangan. Ya si Ahmad dulur jamaah sare datang ka bulan Ramadan ngarasakeun perih luar biasa. Ngariung jeung babaturanna si Pepen, si Sarip, si Asep, ngariung ngabuburit, datang kamu beri ke Lempang, ngarusak suasana si Sarip. Ngabuburit orang kana sapeda yuk, ayo si Ahmad merana dan teboga sapeda. Datang ka main koleci kabeh ngaromongkeun, ai manis boga baju anyar, geus tilu setel dong. Si eta mah komo mana mah kon cuma bunga situ bukan lagi pengusaha satu mana boga baju man pulang deui siapa Masya Allah ya si Ahmad hatena mah ngajerit maratan langit ngoceh maratan jagat sasadokan agung mendakan makawasa buka puasa urang babarengan yuk urang papahare hayu kabeh marawasangu jeung deungeunna luar biasa jeung endog jeung daging sajabana si Ahmad Mamat buka mat ngapurupuk doang Gusti nu agung datang jamaah sadayana kana malam takbiran batur manggeus mulai marake baju anyar si Ahmad manangis boga nini hiji-hijina geus kolotna luar biasa mah Ahmad hayang kos batur mah muka puasa terakhir teh ngeunah kan biasa urang kitunya puasa pertama jeung puasa terakhir sok diedankeun urang betul puasa terakhir mah komo masyaallah nu eueuh di aya-aya ku urang
tuh saya tadi si Ahmad yang ngahulang batur mah nyaritakeun buka jeung cek si emana mah coba maneh kulingan daerah dieu penta damat maneh mah anak yatim aya hakna di jelema-jelema nu boga teh mah juk ka ditu atuh ye si Ahmad datang wae ka imah tatangga tos magrib dulur jamaah sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang ka imah RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Mat aya naon mat? Lain Pak RT abdi can ngadasaan tim miti puasa nepi ka ieu hari lebaran can pernah ngasaan buka ngeunah setahun ngeunah atuh abdi sugan Pak RT boga ke depan ka tina teh Pak RT loba deungeun sanguna itu di dapur mah hampura mah isukan rek loba tamu lebaran RT masuk loba nu datang kali itu atuh ya si Ahmad lempang wae ka imah DKM. Ka imah DKM. Ka DKM mah balakeun insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ya naon sinarieun man? Punten pisan katingali Bapak mah ya Allah ya Rabbana dagingna ge loba mat. Saya mah pan kokoh mat, kokoh. Tos lebaran teh kadang-kadang loba nu namu isi ujang buat isukan direk kekek. Masya Allah ya si Ahmad Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yakil aghyar wa miftahil babil yasar. Perihna jadi anak yatim kalasa ku si Ahmad datang ke lebaran batur memakai baju anyar hidupna ngeunah daharna enak ya si Ahmad ngahuleung teu boga nanaon ieu kealaman Pak Ustad ade saya sendiri jamaah luar biasa ternyata pamere urang nu sakitu juta gedena punten teu percaya hadirkeun anak yatim ka pangtanya ku urang ade saya keur umur 5 tahun keur harita jamaah di lembur ngayakeun muharraman pos model ayeuna ternyata suatu anak yatim alhamdulillah Pak Kades alhamdulillah Pak Secam ternyata dapat 2 juta per anak yatim. Pecuk urang zaman harita mah meunang 20 juta ayeuna gede luar biasa. Karena memang aya carengan setiap lembur, satahun sakali teh aya carengan. Dibuka satu carengan dan teu dihajat teh mun ternyata dapat loba. Eta luar biasa. Menang dikumpulkeun teh menang 2 juta lebih eta pun adi. Keur ngitung duit saya banyolan Pak Ustaz. Kenahnya kalau waktu itu saya kan geus lulusan geus SMA. Jamaah saya kelas 3 SMA mentelepat jamaah. Eta dirinya saya mah geus teu diajakan. Bagus gede, saya tamat. Saya harus diajakan, mana mau diajakan, adik mau diajakan gini. Ternyata jamaah sadayana, orang dihitung menang gede, mana tina kabehan teh hampir 5 juta. Masya Allah. Dek, ada apa? Hebat kebuat duitnya. Alhamdulillah pamerian batur, isantu nanti itu luar biasa. Moga bapak mah mau itu mana? Mau dibere, moga bapak mah. Takang dibabehkeun duit. Punten ya bagikeun deui ieu duit ka batur bikeun ka batur lamun rek ditukeran ieu duit saki ulah saki langkung gede ti kieu lamun diadukeun rasanya hayang kasih sayang hayang pelukan hayang gandongan hayang diajak pelingkur jadi bapak eta leuwih utama leuwih gede ieu cokot duit ku hirupkeun di bapak ku ayeuna keneh ujang mah kajen keneh teu boga duit asa boga bapak. Masya Allah. Sok tanya anak yatim nu disantunan ku urang dibere urang atoh tapi tanya mending ieu duit apa meunang bapak atuh eta si Ahmad nangis wae kadi itu jamaah sadayana ternyata eueuh nu ngaku eueuh nu ngampihan terkadang kita suka banyak melukai maka cek Allah ara'aital ladzi yukallibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang yang mendustakan agama? Maka jawabannya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghabis anak yatim. Nyiksa ngagebuk, lain saukur nyiksa ngagebuk zahirna, tapi ngagebuk hatena. Ngabi pinta he kurang teu mere eta nyeri ka anak yatim hati-hati jamaah sadayana.
atau eta jamaah sadayana ada si Ahmad paling wae ka dapur bebejakan ninina mah Ahmad geus kaimah ieu tadi pasti hada anjeunna ge isukan cenah bakal barang dahar Ahmad kudu menta ka saha mah Ahmad kudu menta ka saha batur mah meureun isukan teh marake baju lebaran hari Ahmad mah meureun kudu ka saha mentana Gusti nu agung nah ieu keadilan pangeran mah Ahmad kudu kumaha atuh ya si Ahmad asup wae ka kamar anu jadi kolotna ternyata dibukakeun lemari nu jadi bapana bari takbiran si Ahmad murag lepis bapana dicium ku si Ahmad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Gusti salila teh maha agung maha ageng maha besar Gusti nah geuning kieu karasana ku abdi mah jadi jalma sangsara teu boga bapa Gusti Pak Ahmad kesepian teh aya bapa kudu kumaha Ahmad teh ke beja batu mah meuli baju anyar Ahmad mah teu aya nu meulikeun Ahmad mah teu gaduh baju anyar bari nyium lepis nu jadi bapana la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ya jamaah sadayana datang kana enjingna bade ngalaksanakeun salat sunah Idul Fitri sadayana anak-anak yang punya orang tua berbahagia make baju anyar sepatu anyar sendal anyar duit oge loba si Ahmad bajuna urut bari sendalna ge teu boga jamaah sadayana ternyata ya si Ahmad nyompok bae dina hiji tihang di pinggir masjid sumping hiji manusia nu kasep ngaring geuning paling gede sampai rupa hadejang hadir kunaon Pak maneh tengah hiji jeung nu sejen era kunaon batu mah bajuna alanya batu mah tos lebaran teh carium tangan kan jadi indung bapana abdi mah teu aya maksudna abdi mah tos teu gaduh bapa abdi maot gugur di medan tempur perlaya di medan juang melaan agamana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh jadi mana anak yatim indung mana aya ngan indung abdi nikah deui ternyata indung abdi nikah deui bapa tiri abdi galak teh nyahan ka abdi justru abdi diusir tanpa pengetahuan seorang indung abdi deudeuh ayeuna mah kieu we kasep anak jimat awaki daek maneh kaula jadi bapa anjeun Aisyah jadi indung anjeun, Fatimah jadi dulur awe anjeun, Hasan Husain jadi dulur anjeun. Atuh ngadangu dulur jamaah sadayana ternyata ieu budak can waukeun tadina kana rupana baginda Rasul ngan apal kana ngaranna disebutkeun Aisyah teh istrina Nabi, sebutkeun Fatimah teh putrina Nabi, sebutkeun Hasan Husain teh incuna Nabi. Berarti ieu teh kanjeng Rasul. Muhun kasep anjeun daek jadi anak kaula. Atuh ya anak yatim dirangkul ditanggep ku Kanjeng Rasul beri ngajerit peratan langit mocia peratan jagat sasadukan nu agung ngadapan makawasa arata libadunya wa in qala umruhu fanala minad dunya sururan wa anama. Maka di sini anak-anak yatim insyaallah dah lamun nyahweun mah indungna hari tahu ge mungkin sampai si Ahmad kejadian kos kitu jamaah sadayana ternyata anak yatim yang sabar pasrah ke Allah langsung diangkat putra oleh siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak yatim eta berarti turunan urang sadayana, anak yatim eta berarti tanggung urang sadayana. Sebelum saya teruskan karena dakwah tentang perihal Muharram jamaah saya sambil urang sholawat heula simpen permintaan daripada panitia untuk mengumpul dana yang insyaallah danana bakal disimpan oke jang acara-acara selanjutnya mangga kaluarkeun harta terbaik urang sadayana anggap we urang teh sedekah terakhir wa ieu sedekah nu nganterkeun urang asup ka surgana Allah amin ya rabbal alamin. Mangga para panitia
tolong berkeliling siapkan kardusna atau sorbana urang sasarangan bari baca istighfar kalian kita paling lah kasih kadir begitu baik Kang sini yang bawa kardus yang bawa kardus Kang punten kamhir sakit begitu bahasa Inggris kan di sini ayo sahabat saya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulah Serena astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulah Allahu Rabbi Allahu hasbi hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulah Allahumma sholli wa sallim wa barik teraskeun ya tos sajam langkung 10 menit teraskeun punten para panitia abdi mah ceramah biasana sajam lamun leuwih teh lembur hitunganana banyol nya jamaah saya banyol sama tong dianggap banyol berarti serius ya gitu mah tuh hijrah manawi seur kene sesuai dina kahirupane ulah waka jauh-jauh teh jamaah sadayana hijrah manawi urang di mana urang boga akhlak nu goreng perbaiki akhlak kita perbaiki adab kita insya meme muharaman aya pamajikan sok ngalawan kasalaki beres muharaman ulah aya pamajikan ngalawan di kasalaki insya aya kene dina sok ngalawan kasalaki aya coba kade ulah kena kecapu kolot baheula talupuk diirik panitia nu bageur marit dalam dilewi kuyapai katisan amis budi taraseri istri gelis dan jajaweran istri gelis orang dia nu boga hayam teu nah gaduh hayam punten anu aya jawerna bingkangna apa jaluna
Dikana pajaluna cekolot urang baheula bakal datang hiji zaman di mana aya istri geulis nu jajaweran. Maksudna ada seorang wanita jago kanu jadi salakina. Dume hirupna leuwih beungat ti salaki, dume usahana leuwih lancar ti batang salaki. Mohon maaf ibu, sehebat apapun di luar rumah, di hadapan suami engkau adalah seorang makmum. Salaki menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin daripada seorang wanita. Ulah sok sombong kanu jadi salaki. Itu cerita Sugiarto. Oke. Percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau masih melawan suamimu yang kepayahan. Ade ulah salaki keur susah, urang keur di atas angin, urang lebih sukses maju di salaki, sombong ka salah. Surganya seorang istri ada pada ridho suami. Kumaha ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium hajar aswad. Komomun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah. Aduh, tas salat subuh teh bari tawaf hareupeun kamar, labbaik Allahumma labbaik, incar hideuna, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, bismillah Allahu akbar. Masya Allah. Ya ibu jamaah sadayana kitab Fadilatul Amal bab rumah tangga luar biasa kan. Lamun ningali kitab Fadilatul Amal bab rumah tangga awe mah kasungana teh babari. Naon cenah? Babari kan awe kasungana. Beda jeung lalaki sabana loba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Atas nawal ada bil murad. Hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nar dari panasnya api neraka. Ku di dia fil amar itu nuduhkeun kana parentah kewajiban ngajaga diri jeung keluarga datang kalau jadi pemimpin dan rumah tangga. Maka di mana pamajikan boga dosa, anak boga dosa, lain saukur pamajikan jeung anak nu disiksa, salakeun bakal dihujah ku anak pamajikan, bakal benar-benar hisabana. Lain-lain nu kesalahan, lamun salaki dayus ngantep kana maksiat pamajikan, maka siap-siap jangankan masuk surga, nyium bauna surga mau dibere pikeun lalaki nu getol ibadah tapi ngantep pamajikan maksiat. Aya pamajikan teh make tiung diantep wae, di Bogor di loba. Da awe na di ngalawan wae. Mama, naon bapana? Pake tiung ka warung teh era ku batur, era ka Allah tuku batur era harareda. Itu jawabna teh pambisaan. Bayeung, pararan, ararat. Uduh sirahna meureun. Tiba kadang-kadang salaki merasa luana pamajikan jogging di video, di-upload di TikTok. Putar ke kiri nih, nona manis putarnya ke kiri. Ayo gituan tadi. Tahu tuh, awas kahan itu dayu setelah lagi ngantep gitu teh. Mantap lamun dengan Fadilatul Amal, luar biasa. Dari Fadilatul Amal mah pang bibita jamaah sadayana supaya semangat dina nyeun ka hade. Teu masalah. Tong sok jadi kehujangan jadi penyangemangan mah teu masalah. Luar biasa ibu, seorang istri lamun nyium tarang salaki pahala sarua jeung nyium hajar aswad. Nyium pipis sakalaki sarua jeung maca Quran 12 tamatan. Wow, imagine. Ibu pernah maca Quran 12 tamatan? Bulan puasa kitu anggeus. Benar tuh. Masya Allah. Ieu mah Fadilatul Amal. Bae urutan tuturkeun kurang supaya semangat dina hirup berbakti terhadap suami. Tuh jamaahnya tapi alhamdulillah kalau Ustaz Rizwan lagi insyaallah ibu-ibu di masa roleh hasare karena ngelawan kasalakinya. Asalkan salakina loba duit wae harap. Bu loba duit karaknya pipina ge diwadakkan atau wardah. Panona ge disek biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan cadel obwa iku loba duit mau awak ge disemprot suamiku pulang bawa uang. Saya tangan sok-sok kana lato-lato.
protes eta mah kudu loba sabat di kumaha apa di poe tara uyan. Salatna datang, sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, aya naon geulis? Anak aeti. Naon anak ae? Nah, imane, kamana wae beleguk. Buat anak ae. Teh salakena ten engko li endun. Naon, mesa rokok meuli udun. Salakena gawena keluar kota atawa jadi layang saminggu karak balik. Geus sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, aya naon geulis? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Hono ida enduli empap. Naon? Hono ida enduli. Naon? Sono kacidan itu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau hidup pada aku Rika? Cincang rok engkak. Naon? Cincang rok engkak. Naon imane? Kancing kecopat anrok ke semuka. Nah odo hijrah maknawi nu tadina cara daek ngaji sing rajin ngaji yang tadinya nggak mau sholat berjamaah datang kamu haraman sing rajin sholat berjamaah. Awas si Imam Haraman unggal tahun gebiar tahun baru Islam yuk kita hijrah kepada hidup yang lebih baik. Anger we sholat subuh mati luan. Sholat maghrib mati lu jajar bagian subuh tiluan ngajajar. Bagi sepuh doang, para haderek hadayana, kuning apon, waos kantun tilu, paur, bulan puasa, betul mas sahur, imah paur, mangan udajan udang gerah hararudang, itu sudah mapek gerah sararudang. Adan subuh geus eueuh tanagaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Geus pabeuri jeung batuk. Geus eueuh simaan. Nya, anu kamari uwi hajian atawa uwi umrohan tahun kanan sameme hajian kan umrohan. Ayeuna geus mulai berangkat di umroh. Pakira Masjidil Haram mah pan aya semprani atuh Masjidil Haram mah adzan teh Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjidil Haram tah. Masjid Nabawi lebih santai tapi genah. Allahu Akbar Nabawi, Madinah. Menurut ke Bandung Al-Jabar. Al-Jabar, foto-foto. Terus sholat saya mau foto-foto. Ramai ke Al-Jabar, foto-foto. Saya lihat foto-foto Al-Jabar, akhirnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Jabar. Namun ka Bogor, ka Ayam, atau ka Jakarta Istiqlal, Jakarta ta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulin ka hiji lembur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti ka Pangandaran. Masya, ayo hijrah kepada yang suatu yang lebih baik. Karena saat sholat berjamaah, yuk rajin sholat berjamaah, makmurkeun masjid, makmurkeun musola, makmurkeun majlis tali. Ibu-ibu yang jarang pengajian, ibu-ibu tak, ayeuna mah geus ngaraman, giluan rutinan jeung pengajian jeung Pak Ustaz para kiai insya supados hijrah minal jahli ilal ilmi dina kabodohan kana kapinteran kana kailmuan insya Allah dipapahi kumapun jamaah tentang bab hijrah dan luas makna hijrah mah yang artinya intina sadata datang hijrah makani yuk urang perbaiki hijrah maknawi urang maksudna perbaiki akhlak yang tanya kurang baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun kamari urang loba nyieun maksiat, tahun ayeuna masih loba taat. Amin. Tahun kamari urang nyieun loba dosa, tahun ayeuna mah loba istighfar. Amin. Tahun kamari urang tepati loba ibadah ka Allah, tahun ayeuna masih
rajin ibadah ka Allah amin ya rabbal wa kun akhir murtadi musamihan wa kul isai fasadi nasihan wa asli fasada bin ta'amuli wa in badihatan fala tubatili bobona sapanon sarana sapakan bobot penimang karaju kapurani jadi kali kabu kembang pinitik serbaran sari-sari permios selain kesono amitan yang busunan sekali saya sampaikan hatur nuhun terima kasih karena sodakoh jamaah sadayana yang sudah dikumpulkan oleh panitia mudah-mudahan sing biasa ngajadi kencupang lantaran wasilah orang dia selalu baktos ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal benar datang nanti Allah lepat kabodohan simkuring jangan dulu beranjak dari tempat duduk sebelum kita baca doa bersama-sama dan doa mah guru orang baik di dasar para kesepuan para kiai saya juga sama pengen didoakan mudah-mudahan khususnya saya pulang dengan istri saya anak-anak saya sini diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Cikuray gunung Cikuray orang Pangandaran anu bager iraga kajampang teuy paturai maurang paturai insyaallah patepang teuy insyaallah patepang calati eutepna upih panitia nu bager cakakak nangkring kawat panitia abdi bade teras uih geura siapkeun eta berkat siapkeun eta nuhun dukungan nuhun kirang kuning kedapetan hadan Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh